Ya aing rek nganjang nih ya si Markona rek ngendong aing di imah cuy bareungit tuh dah nggak di dia mah mau cocok reungit ke bareng yang si Markona ngendong ah rek ngendong si Markona dia nang ngenahan di mana teuing aing imahna jauh keneh meureun teh rada keung paroek ya bodoh lah duh aing oh deui jalana euy kemana jalana ih tiga si Ihud itu di ditu aing keunya adalah nyaho si Ihud puting-puting nih mak rek naonan ya urang hidang sih aja lepatnya aing mah hari jadi duda teh lah tai segala pisan terus cai nama herang aku aing keuyan sih cai teh asa usum hujan ka sajero keneh wah sumur teh ya baik ah sumur ieu sumur teh ieu gua kerah tarik teuing aku cumplang ih mana hidup si Asep sok Judas keun ku aing si Ihud rasakeun sia emer tinggal leungit sudah 20 siki ulah tuh ulah kieu sangkana juri ieu mah bae antep jadi sih nama ulang iya aing teh luas kita mana deh dah astagfirullah sep cek rek mana aing mah arek nganjang atuh anu itu teh awewe teh oh si Markona aduh si manusia milenium nyaho kita imah manusia oh geus aya jadi pak aya nyanyi langsung ka imah masuk aya salah ngasab teh sia neangan atuh dia di aing teh ngalah cai teh rasaeun teh emer di dia cai geus menang sa emer aing teh imah deui rek dicicikeun teh oh rek mun neangan MR tuh balah ditu ku aing caina dibahekeun ih sia udah soal ku aing udah udah soal aing aing olahraga malam jeung euy goblok aing goblok si Ihud dua bulan aing yo aing rek apel ye ka Neng Markona rasa gimana ya Soraya anu gorongan di luar yang kagok kerdangan heula umay antepkeun heula supaya rada cantik amat cantik neng mah di seksi tuh seksi mah orang iya gerak orang nunggu gorongan kesahanya terus orang dana siapa sih anu kata terang heula aing rada keung ya Markona apa juga ieu jadi kelang apa besok mana kan di mana diukna ya iya sopa oh di dia ya sok mangga calik lek ninyo kopi ya teuas kieu neng nang meser kamari eta teh neng teh nyanyi atuh neng dek nyanak cai helanya kopi hineung nya oh antosan tamu mah kudu suguhan sing ngeunah ngopi di dieu ngeunah di bangunan we ini hatinya oge teh cocolek teh pakai urut aduk-aduk uut nih yang di apes saya
si Asep teh rek dipangniuhkeun kopi ku Neng teh. Tapi ku Neng teh rek dijahatan rek make uyah, moal gula. Nah, rek make pakai gula, mau digula rek make uyah. Uyah nage. Ieu kita cenah asin, cenah bener. Kari pakai cai termos. Mau ada saeutik we, tos lah. Itu we lah. Kata minum, Neng puas gitu. Bukan ngareurewas ka Neng. Si Asep pasti senengen kopi hitam mah. Ya kopi teh buatan Neng Markona mantap pokoknya mah. Sok dileueut mumpung panas kene. Sok dileueut. Asa Neng. Ini kopi matara gagal. Bangun cai lagi bangun bae. Panas tadi na termos anyar itu naheur Neng tadi teh ada ngakutan Solo. Ya sok dileueut. Cik Neng, buatan Neng. Ye. Enak buatan Neng mah. Sok Ya. aduh. Wah, siapa barang jijieun nanti? Tara bener, ieu teh gula apa uyah? Asin. Aing tadi malah ngelong. Aing rek balik. Tara bener. Balik. Terus aing mah. Siapa? Aing tadi nomor ngelong sih. Subuhan aing uyah aing. Sahur di dieu we. Sok urut teh lah ieu mah. Mending keneh ngopi enak mah. Ngopi sampai aya. Ngopi. Biasana sok kurunyung si Asep mah eraeun jiga ada. Reka dieu teh. Biasana sok kurunyung we mah hayang ngopi. Ye, kan. Iya, Asep. Ya, rek jalan ke mana ke tadi harian? Kaing ya tadinya. Hampura aing tadi mah hilang. Lah, kau yang di hampura ngopi ini mah sampo aya tah. Jika bangun ngeunah we aing saja. Besok. Iya aya kue aya. Oh, siapa hud loba kue hud aing saja. Eta ini cecek nya. Ya nyabakan heula Rek udud mah hiji atuh. Ini cecek aya asa curiga. Kamu Asep pemaaf mungkin tadi itu sudah diringking. Aing geus. Goblok si Asep dah.